Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang beraya Amba, tos manco di YouTube Amba. Hari ini Aba memperlihatkan hasil karya kemudian gitunya yang lagi belajar ini kemarin ketinggalan ini. Tinggalan sekarang nyusul dia lagi bikin wayang gareng raya tuh, bikin wayang gareng. Nah ini hasilnya Pak, liatin dia tuh. Nah iya baraya abdi aduh rakantun namanya diajar deui ngadamal wayang gareng Kang Deni ajaka salam baktos Sadayana pangintennya nu aya di Kamangkos Kang Dede, guru-guru Depa, guru Didi, kasadayana wae ka kasepuhan nu aya di Bogor, nu aya di Ciamis, khusus ka eta tah Kang Dede Raut, nu aya di suku Gunung Salak, tuh ya abah nuju. Aya deui ngawurukan ieu Kang Dian anu di Sumedang, kamari teu ngiringan. Tah ieu Kang Dian tah ieu contohna ti Abah tah. Ieu gareng teh tah ieu we di eta samikeun eta. Oh. Ieu rada babadei panginten Mbahnya. Mohon tah Si kirang pendeknya Bah. Ieu kira Panjang teuing. Oh ieu panjul eta ieu kena buleut di dieu tah. Nah, iya di Bapak D dia kita Bapak D ya wangi ya jantan juga naon ningan eta monyet Serili. kami ngumpulkan tuangan di ieu tah ngajeno tah nah di Bapak D iya kirang bulat ya soalnya gareng mah kena bulat ya. Lanjut baraya karawat deui tuh Abah mah lagi ini jadikan beraya tuh ya, bilawa purwa ya duka kene saha lah apa nama anu hayong mah kantun hubungi Abah iya teh can aya nu gaduh ieu tah Gatot Kaca Purwa itu raya. Nah ini dia selama belajar ini gimana nih kesan-kesannya Abah pengen tahu. Aduh Pengen tahu Abah nih menegangkan Bah. Jadi Bah alhamdulillah Indonesia ya, Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, campur ya. Selama belajar di Abah Yana barayanya alhamdulillah panginten abdi ti ngawitan pisan tetiasanya ti nol pisan ku Abah panginten alhamdulillah gitu dibimbing ti ngawitan ngasah peso bahnya janten baraya upami misalkan ngadamel wayang golek khususna kedah uninga heula pesona kumaha jenis pesona bahan pesona bahnya teras panginten dina cara ngasahna kumaha supados tiasa tajem bahasa Indonesia mah seukeut lah gitu supados lamun dirautkeun teh henteu namuyak bahasa Sunda banyak namuyak teh Bah rebek gitu jadi
dirawatkeun teh supados raoseun gitu. Tah abdi panginten alhamdulillah nya ku abah diwariskeun lah ilmuna ka murid-muridna alhamdulillah. Baraya geuningan abah mah nya teu ieu gitunya tanpa pamrih, masya Allah. Semoga urang doakeun ku murid urang ku sadayana subscriber nu aya di YouTube Abahyana mugia Bahyana dipasihan kesehatan, keselamatan, kabarokahan rezekina, yuswana supados semakin jaya deui ya channel YouTube Abahyana teh supados seueur anu minat belajar kanggo ngamumule budaya wayang golek Bah ya. Amin amin amin. Amin. Abdi mah panginten alhamdulillah pisan gitu. Dugikeun ka ayeuna nya sanaos panginten kamari sempet kirang non aktif tapi ada nyusul gitu. Ketinggalan dia nyusul lah kadang iya panginten soalna abdi anu teu acan kantos ngadamel teh ieu panginten baraya tah gareng gitu. Ya abdi mah panginten pesan ti abdi nya pesan ti abdi kanggo kasadayana sanaos di mana wae iraha wae oge ulah dugikeun ka ngahilapkeun lah gitu kanu budaya utamina panginten ka guru urang sadayana nu nuju diajar kana bal wayang golek gitu. Jadi upamanya di Padamelan aya waktu nu luang saur ajak teh masuk diajar ngarawut aya waktu luang gitu. Abdi ge alhamdulillah nuju ayeuna milarian damel di Cikarang panginten ka Cikarang deui parabot sapertos ragaji bedog panginten nu teh abah peso sadayana ku abdi dicanak gitu. Upami aya waktu luang teh janten ngarawut baraya gitu. Nah gitu bah panginten teh abdi mah semangat lah kanggo kasadayana mau belajar. Tah kitu panginten baraya-baraya Abah kebuktian pangintennya ti dian kemudian dia belajar di YouTube Abah hanya tos tiasa ngapuskeun hanya ti ngawitan teu tiasa ngarawut nepung peso ge teu tiasa. Tah kasadayana ka baraya Abah nyarankeun sing tiasa heula ngasah peso. Ya pamitos tiasa ngasah peso insyaallah tiasa ngarawut. Sadayana Abah nyarankeun ka anu eta kanu dialalajah teh kitu. Tanda ieu mah sakana di dieu pengintennya sakitu baraya-baraya Abah. Tah kanu bade ngiringan belajar mangga katun ngitungkeun wae anak Abah sareng anu mamariyogikeun hasil karya Abah katun ngaweha tadi payung. Itu penginten baraya Abah mungkin di dieu anu dibikeun sakitu wae. Gitu ya ditutup heula we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.